Benar. Benar. Jadi
Terpunyus. Penyakit awewe minculak leuwih ti lalaki, kaleuwihan di wadah mani camerok, disidik-sidik siga meong congkok, mun ninggal pamegetna mobil sedan, socana gular gilar mani muter, eta bemper ngahaja digubay geboy, ucan ajen siga embeker kumincir. Lalaki biasa rasana kawasan, mun teu dilayanan sok kurang ka era mipir pasir mawa batok, mekol jambu batu teka taksir jadi moyong, dasar lalaki telaku. Nyai mah pinter kali dijieun buntil, nyai mah wanter kalalaki sisirintil, mending keneh jamu batu batan buah pentil deui, mending keneh henteu laku tibatan kudu ka nyai. Lalaki teu aneh hirupna gumaset, pangrasana gagal tubuh siga monyet, najan akang siga monyet tapi laku keneh nu geulis loba nu ceurik ye sieun ditampi. Ih lalaki liar ngabohong teu kirem-kirem, ih bangun teu cager ngaku-ngaku paling laku, boro-boro rujak kiri piringna ge ipis, boro-boro anu geulis kuring oge najis. Mani cunihin nabi kang teh pika sebeleun, tonggaru melis lalaki moar sepeun, rambutan buah nakina tangkal kali kiparendek, awewe zaman ayeuna kaki-aki daek. Bener truk eta keukeuh we ka aki-aki daek, beda eta meureun panjang nya cek Yuno. Sanes panjang naon cek Bowen? Panjang rezekina. Eta sareng eta di rada badak cenah. Sanes badak naon? Badak rezekina atuh. Lami dia nama. Sanes lami naon ade? Lami hirupna. Kuatan dia dulu. Lah ieu kuat naon aya? Mah mah beja-beja pokokna mah aja lain dan orang oke badak gitu, badak kasusana ya, badak utangna oke, panjang kasusah, penyakit awewe minculak leuwih ti lalaki, kaleuwihan di wadak mani camerok, disidik-sidik siga meong congkok, mun ninggal pamegetna mobil sedan, socana gular gilar mani muter, eta bemper ngahaja digobay geboy, ucan ajen siga meker kumincir. Lalaki biasa rasana kawasan, mun teu dilayanan sok kurang ka era mipir pasir mawa batok, mekol jambu batu teka taksir jadi moyong, dasar lalaki telaku. Nyai mah pinter kali dijieun buntil, nyai mah wanter kalalaki sisirintil, mending keneh jamu batu batan buah pentil deui, mending keneh henteu laku tibatan kudu ka nyai. Lalaki teu aneh hirupna gumaset, pangrasana gagal tubuh siga monyet, najan akang siga monyet tapi laku keneh nu geulis loba nu ceurik nyi sieun ditampi. Lalaki liar ngabohong teu kirem-kirem, bangun teu cager ngaku-ngaku paling laku, boro-boro rujak iris piringna ge ipis, boro-boro anu geulis kuring oge najis. Mani cunihin nabi kang teh pika sebeleun,
lalaki moal resepeun rambutan buah nakina tangkal kaliki parenek parawan zaman ayeuna aki-aki ge dae tak uga ke aki-aki beda panjang meureunnya hargana panjang naon naon panjang rezeki lain jeung badan deui badan naon deui panjang rezeki badan panjang ya mah aki-aki we ayo lain mah aki-aki mah aki-aki teh mah jangan bingung iya akang nu hiji tina 1000 pat kulipat omat ulah lumpat yap ka dieu hayu urang naon raku ya nasi mani keterang nya aham teh aham aya nya itu saha itu saha geuning neng euy nu geulis teh
salah hati maksud akang nu kolot hiji nu ngora hiji pan hiji nyai Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Ayeuna geura balaka arek milih anu mana putuskeun nu sanyana kalau tawa nomorah. Heula kela pengoroyok heula balaka hayang boga buanana Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Bahwa ngobrol janji sahur akan ukur hiji anu aya dina ati hayalian iwan ati. Buktinya mana 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 mana. Buktinya mana 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 mana. Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Engkau waktu ngobrol janji sahur akan ukur hiji anu aya dina ati saya lihat iwan hati. Buktinya mana 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 mana. Buktinya mana 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 mana. Eta geuning boga nu kor. Eta geuning makut nu ngora. Omah nyai ulah rek salah hati tiba heula akang mah boga hiji Omah nyai ulah rek salah hati maksud akang nu kolot hiji nu ngora hiji pan hiji nyai Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Kau yang membuat kecewa dan membuat sakit hati. Ayeuna geura balaka arek milih anu mana putuskeun nu sanyana kalau tawa nu ngorah. heula kela ngoroyok heula balaka hayang boga buanana Nya sarua jeung dua. Hiji jeung hiji kan jadi dua. Kolot jeung nu ngorah. Dua dasar sakit dua. Teu bisa teu bisa teu bisa teu bisa Si Akang bener-bener si Akang dasar. bisa teu bisa Itu geus antep.
lalaki sok nganggap sepele, ngomongnya rajas sehingga motor betul, haben digas anggur buru-buru. Dasar awewe udah tenang, hese pengusaha genana, gawe kenena, ngadadak dipecah, masang kode ke medok baik. Lamun akang teu butuh gancang kulangkeun, tong dipoyo kabari hanteun di lembong. Teruskeun oge ukur sampai hate, jeung awet rajen. Lamun ngai keker lemak sabae, disukan ku akang dipaketkeun, tapi omak baru gak bawa kabehnya jeung akang milih. Menang tina, menang nyatana, sagala nu pernah dijanjikeun. Gedong mesigong, mobil nu mewah, emas inten teh jeung berlian. Rasa lalaki teu boga cedok, rupa boros tapi celenong. Untuk paket rok janji ngagula, lepugup mah ngan bau naga. Dasar awewe pinter ngalece, kan lalaki sok nganggap sepele, ngomongnya rajas sehingga motor betul, haben digas anggur meruput. Dasar awewe rudet hatena, hese dipangusaha genana, gawe kenena, ngadadak dipecah, masang kode medok baik. Lamun akang teu butuh gancang kulangkeun, tong dipoyo kabari hanteun di lembong. Teruskeun oge ukur capek hate, jeung awet rajen. Lamun ngai keker lemak sabae, disukan ku akang dipaketkeun, tapi omak baru gak bawa kabeh jeung akang. Goyang digoyang, goyang digoyang, goyang digoyang, lamun ngadenge tepakna kendang, tepak jaipong, jeung baji doran, ahli ngigel mah geus biasana sok kekejotan.
pisah nu menta laguna goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadenge tepakna kendang tepak jaipong jeung baji dolan ahli ngigel mah geus biasana sok kekejotan goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadenge tepakna kendang tepak jaipong jeung baji doran ahli ngigel mah geus biasana sok kekejotan goyang digoyang goyang digoyang sanajan diuk na kursi goyang sok kerendekan zaman ayeuna sanajan kolot nganter ka resep aya pasangan sok makalangan kasenian Sunda di zaman ayeuna sinden bisa ngidek loba nu resepna alusna goyangna jeung alus rupana pasti loba pisan nu menta laguna
artis tampang keren tapi bokeh. Di barang panggil jangan pernah barang bere. Da akang oke belecok nikah boko cadut teu hayang nyaho tukang nyeleweng rumah sagelis itu ieu di layangan cinta diobral dianggap barang loaan. Lamun akang geus teu bogoh boga rasa kabelejog. Nah hakeunang lain mutuskeun. Bobogohan ge percuma ngan saukur jeding duit. Lalaki bokeh pai jadu barang bere. Lamun akang teu karunya hayang putus tiba heula tapi teu tega hingis nyari frustasi. Awewe mah kepayaan sok gancang ka usap setan mun diputuskeun sok sieun rada edan. Amit-amit lalaki cunihin. Sabodo Amit-amit jadu ngajak ulin. sawios Amit-amit lalaki cap jahe. sawios Amit-amit jadu barang bere. sawios. Usaha sakieu capena teh jaksa deui atuh kakayaan teh. Mereka mutuskeun soalna awalna mah najan kumaha oge ngesok gancang frustasi. Suka beneran boga kabogoh cunihin. Loba alasan rea omong gede rahul. Ngaku nama artis tampang keren tapi bokeh. Di barang panggil jangan pernah barang bere. Da akang oge kabelecok nikah bogo cadut teu hayang nyaho tukang nyeleweng rumah sagelis itu ieu di layanan cinta diobral dianggap barang loaan. Lamun akang geus teu bogoh boga rasa kabelejog. Nah hakeunang lain mutuskeun. Bobogohan ge percuma ngan saukur jeding dewi. Ih lalaki bokeh pai jadu barang bere. Lamun akang teu karunya hayang putus tiba heula tapi teu tega inggis nyai frustasi. Awewe mah teu payaan sok gancang ka usap setan mun diputuskeun sok sieun rada edan. Amit-amit lalaki cunihin. Sabodo Amit-amit jadu ngajak ulin. sawios Amit-amit lalaki cap jahe. sawios Amit-amit jadu barang bere. sawios Amit-amit lalaki cunihin. sabodo Amit-amit jadu ngajak ulin. sawios
gelis tunggu melis Seblek, goreng pules montong judes seblek, montong make musa mesem sawios, kuring moal reka sengsrem sawios. Muntah kasep, tunggu masyep. Oh ya, goreng patut, tong baketut. Oh ya, montong make umat imu. Kuring moal, reka pincut. Teh nangkep kuning. ai nah kitu nyarios teh kirang merdu Memang di dua. Nah atuh bongan saha bet ngaroyokan ti heula. sanes moyokan akang mah urang mutar monyong lamun teu geulis ulah osok garu melis Da abdi oge ka akang ukur ngemutan. Lamun teu kasep ulah osok garu masak. umah sami mawon Naonana? saur akang nyai awon Komo akang saur nyai akang awon. terus tuyul Yu atuh urang kaanggon. Ih meni jorse. Hayu atuh. anjir menit tanggap euy ulu paciwo Mun sakali-kali atuh kuciwo. Cek darso digoreng parse. tomo nyai siga siluman dangukeun ye mun teu geulis tonggu melis Seblek, goreng pules montong judes seblek. montong make musa mesem Yes ah. kuring moal reka sengsrem Wios da pajak kene ah. sarua kuring Mun teu kasep tunggu masep. bleh Goreng patut tong baketut. bleh Montong make umat imut. Kuring moal reka pincut. Nyamanin sareng munding. oh my god ai nah kitu nyarios teh kirang merdu Emangna di dua. Nah atuh bongan saha bet ngaroyokan ti heula. sorry deh nih sorry sanes moyokan akang mah ukur ngemutan lamun teu geulis ulah osok garu melis you understand Da abdi oge ka akang ukur ngemutan. Lamun teu kasep ulah osok garu masep. mun kitu mah sami mawon Naonana? saur akang nyai awon Kumaha jadinya? Saur nyai akang awon. Yu atuh urang leleson. Kang Darso. Darsona meni Darso. anjir